diceritakeun ku para ulama ku para kiai dina berbagai kitab baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanna teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ampuh ya pabalata ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat sabibir hiji langit ke hiji datang ke langit ke 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe amalna teh naik ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ke iblis dihandapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga sari ditureup aya sakena hiji nya siki sake naon ngaranna caringin praga jihab cek iblisnya Barsiso hebat-hebat deh muridnya kekalayangan di awang-awang museje puncan murid museje Masya Allah puluhan ribu cek set aing nyawa dimana alamatnya ke Barsiso teh datang yang nama ke udang-udang ngalewihan Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso pakai hijinya nama kedua aju soban ka dieu Ki Barsiso mangan sok datang ka cangkeng yang nama datang ka handap ka dieu oh gede jasa Assalamualaikum Waalaikumsalam cek Ki Barsiso tibana abdi ti tebih cenah kan hayang hayang ngiring ibadah we sareng mama didik kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya aju abdi barek di dewe ibadah mun aya pagahkeun atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magahan aya teh dipasingkeun ku nyata budak nu laleutik we pagahannya nyata kayak lamun kadal bagus ke naik waduh luar biasa bagahan ngaji atau setan waduh bisaan jasa itu magahan ngaji kadang-kadang di pendopo magahan ngaji jeung Ki Budoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leur we gitu magahannya anu telur ngadun gitu dah terus saya nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjid pernah eta iblis tilu ting terbalik Ki Barsiso teh pohara amat tamu ibadahna ja aing asana itu balik-balik mah teu kuat naju pas menang tilu poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu ente abdi ngomal dahar pam abdi mah lamun keur ibadah cek setan teh geus teu hayang dahar teu hayang wih cek Barsiso warai mah warai penting diajak bisi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau orang ditukar abdi mah teu sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah Ki Barsiso aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat ditanya nu bebeneran anak ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung minum jeung ninggalkeun sare cak Ki Barsiso kula ge ieu kula ieu we dahar mah dahar we sare mah sare malah we ka pamajikan ge biasa ka pamajikan kau iya kuat amat bogakan nikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu minum teu sare teh ibadah teh ngeunah waduh cek Ki Barsiso aing eleh ku jelema ieu warai ayo di deketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha
mimitina mata tadina kulat teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datangkan ngeunaheun ku ari teh mantep cikula teh jelema sahabat nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasihat pan eta kos bener jasa kadengeuna ku ceuli urang teh kaartipan dulu kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tak tobat asal inget ka dinya ngabiri gidig asal inget ka dinya ngabiri gidig nu mentak geus teu hayang asal inget we ka dinya tak tobat ku teu hayang dahar asal inget we ka dinya teu hayang sare nu mentak ku ari teu sare teu dahar teh inget we ka dinya tah timbul we lazat ngeunaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar sisong ngelekeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongeng terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeun teh nu penting mah atuh asal mendaek atau maksiat we zina we zina heula atuh ih suki bersisatu zina mah kabae embung atuh ngabunuh bae budak batu budak letik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu dan sorangan doang tak asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah weuh tak engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar sesuk hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar sesuk asup teh ka iman atuh nya asup deui ka jero so kotrek-kotrek di jero hati ya tuh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula teh di jero hati terus saya ngebisik-bisikin ya tuh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah jadi dieu tah lurus jalan pengkolan didinya kan aya warung cewek di ditu nu dagang nage didinya tuh orang Subang bagaimana eta di menor eta didinya tah eta bae didinya kena bisikan setan kibar sisok langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe didinya nu ngaladenan ge biasa minuman majan nu ngaladen lagi emang awewe wae tiba heula ge tenggak kuari langsung ditenggak wah oi dunia milikku wah cak kibar sisok yo mantap kulantarannya atuh mabok tidak ada raja kecuali saya ini raja koang-koang merencengkeun geus bae keur mabok atuh lagi aya eta pelayanan teh nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja ih saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore mah tungtungan ada budak mabok rak itu gak jubah bukaan rok bukaan dibukaan rok nah dalemannya buka waktu udah kabur tuh bisa wedak di zina punya tek begitu beres di zina jong salakina minus syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون wallahu a'lamu bimuradi innama yuridu syaitan wa angin pasti ngarepkeun sapa syaitan aya kieu yang tanyibakeun ya syaitan bainakum dalam antara dan sira kabeh al adawata ing permusuhan yang perpaduan wal bagdaan bendu lan kebenduan lan kebencian fil khamri dalam sebab membesajan wal maisiran sebab judi. Idza ataytumuhuma katatkala nekani sira kabeh karena khamri wal maisir ma yasulu fi matna barang kang hasil yang main dalam karena khamri wal maisir minasyari wal fitan saking nyatane saking kalaan lan pirang-pirang fitnah wa yasuddakum lan nyagaya syaitan kumin sira kabeh bil syawali bi makalawan katungkul kalawan karone khamri lan maisiran zikrillah saking zikirin Allah saking eling Allah wa anu salat lan saking salat khosoh nang tukun ya Allah anu salat bizikir kalawan dan tutur ta'ziman la kana ara-ara ngagungkeun la kabeh salat fahal antum muntahun wa kana ta'udawi salagabe kang narima kaceda kabeh anu ciani masaking nekani karane khamri lan maisir kain ta'ud geus narima kaceda salagabe وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ أنما على رسولنا البلاغ المبين Allahu a'lamu bimuradi wa ati'ullah lan pada taat sira kabeh ing Allah wa ati'ur rasul lan pada taat sira kabeh ing rasul lan pada wedi sira kabeh al ma'asi ing birang-birang maksiat fa in tawallaitum maka lamun mengko sira kabeh anu taati saking fa'lamu maka pada weruh sira kabeh annama ing pastine ala rasulina ikut tetep ing atas rasul ing sunagung al balagul mubin utanekaken kang nyata al iblagul bayyin tegas nekaken kang nyata wajaza fajazaukum alaina maka utawi ngabalas sira kabeh ikut tetep ing atas isun agung alaina ikut tetep ing atas isun agung. Urang mulikeun ayat tina ayat nu pohara jasa nu ayat tersebut di luhur khitab ka para mukminin ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu hariman innamal khamru pastina ari minum arak ngamabokeun nunutupan kana akal ngawalah wahweuhkeun kana diri seseriat sorangan senyum sorangan ngabudah sunut mata beureum molotot puguh pikiran anak ngalayang aya keborona pajar pemajikanana tumpakan kunyana kos kitu nu mabokmu melon puguh jelema sehat-sehat diedan-edan ku soranganana engkal jauh pajar beberina tangkepan kunyana kadalena kurang jariji manalena eta khamru sedangkan nama di Indonesia geus jadi Amerika mabok teh jadi ngetren di kalangan anak muda mana auzubillah min baheula kalangan anak muda kuari geus merambah ke para pejabat tinggi semua negara orang pakai ulim mararabok pejabat Gusti Allah
nyawan becana teh kiai bukan baheula lurah ti baheula mararabok nyekelan botol kadeuleu ku masyarakat beri nonton orkes baheula lain nu kuari mah teu pati baheula ieu mah tapi masyarakat neuleuh lurah na mabok ja araraman bae barariasa bae geus aya atuh kararitu sabaraha tentara nu mabok di hadapan masyarakat, sabaraha polisi nu mabok di hadapan masyarakat, pejabat-pejabat cenah kiai mah bohong aing bohong koran pan emang kiai maca koran numpuk koran urut di warung dibaca ku aing pangangguran urut bungkus tarasi di dulu dibaca ternyata dokter sedang mengecek Pemda kumaha coba eta pegawai-pegawai apakah air seninya terjangkit ternyata ada sekian persen jadi koran dengan ukos gitu mah salah aing salah koran bener aing benar koran ini jelas bener gitu ya pokoknya pancen nggak bener ke negara terjreg mun ecreg nyana negara ecreg gitu pokoknya mah insyaallah pas gitulah iya mabok nang Yahudi ngasup ke kristenisasi di Indonesia di jalan angel ceknya lain jeung di negara-negara lain tetep baik beringas baik di Indonesia mah can wayah dibombardir ku aing cek Amerika lantaran masih kena teger pemikiranna diasupan minuman teh keluar Masya Allah anak muda geus rusak pikiranna juga ini mah ustad yang ngari numarat ustad menginum bir ustad insyaallah jangan ika kiai mah kekara ka ustad doang ustad mana kiai ustad anu tatarina lain masantren ustad ge ngan julukan doang ayo tatarina masantren waalaikum nuluna ge geus gregetin nang sati pasantren yang tatarina di sekolah aja di ustad anu lebaran bola gitu kira-kira kalau gitu kiai lantaran di dia lebaran bola itu bukan saja jadi cara kiai nu tasawuf ke perbo aing lain ka kiai nu tasawuf kasihan di dia sakitu bae emang salah itu salah kurang bener doang biasa nasa salangan lebaran lantaran perbombong lah warga Cilongok kena yang silaturahmi itu asal itu silaturahmi lebaran rebo ya bang kiai greget itu urusannya jeung Allah jeung aing greget ente urusannya jeung Allah tuh greget setik-setik aja besi pajar kula greget kamu lebaran perbo atuh adikku lagi di Jogja lebaran anak tetanggana tuh punya anak ente atuh jabarbo atuh salah guru kula di Garut jabarbo atuh nya kula greget ente jasa dulur kula tah di kawaran perbo nya masalah teu greget teh naon atuh biasa bae greget henteu sama sekali henteu aduh Gusti Allah pajar greget teh ada olah greget masing-masing ada urusannya jeung Allah gitu teh Masya Allah ya cerita kuari minuman merajalela luar biasa 2 mesir judi orang nantinya olah perjudian kelas kakap di luhur tanya yang mah dihandap baik main bola baik Kiai Haji jeung Kiai Haji taruhan tolong main bola di TV taruhan beres sama nureuneuh pakai taruhan ayo cek laki tawar wes tapi ulang-ulangannya kabidan dengan WSG ayo taruhan kos itu bae taruhan Masya Allah jadi judi tenis datang ke handap jasa ya Allah ya Rabbi mana di walam sob
arja-arja jeung patung-patung mana deh wal azlam. Duh Masya Allah, ngundi-ngundi nasib melalui panah khususnya umum majeng naon supaya nasib bagus diundi eta nu kasih supaya hayang teu heula kaluarna arisan teh coba kumaha kocok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh muslim kumaha ge haram supaya yang teu heula abeh nasib bagus kumaha tahun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikosok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasi bagus jadi undi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram. Coba diutang-hitung ya, coba diutang-hitung supaya usaha ayo bagus. Ayo coba ayo baheula mah sangaran anu tulis ya aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik saeusa ditarik dilempeng mun kena kalau dimaksud bagus berarti eta teh kos kitu azlam azlam teh lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae tulis di dieuna teh kadu diputerkeun rolet teh mah atuh eta kos kitu azlam kan. Aduh Masya Allah eta atuh sarua bae dikosok teguna ulah Masya Allah eta teh rijsun min amalis syaitan bahasa nagari rijsun kokotor najis min amalis syaitan hendak fajtanibu jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amali syaitan judi min amali syaitan patung min amali syaitan ngundi nasib azlam ngarana min amali syaitan kemari kuaring mandek nyaritakeun karakter setan tipe setan tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter jelema ge kan boga karakter masing-masing aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae aya nu karakterna teh hayang salat bae karakter baragus sama dah aya karakter teh nya nama berpikir bae jujur bae karakter bagus aya karakter teh dek nipu bae tileutik dek nipu bae nya nama karakter teh kos kitu teh tipikal aya karakter natenya namanya mangicupan ka awewe banginan jasa teh kudu make pulat peleknya memang eta karakter teh kos kitu ngaranna eta karakter. Nah jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judik bae tileutik bae koplok menangan bae eta karakter teh karakter hoki berkarakter aya karakter teh politik dileutik teh aya karakter teh ieu teh berekonomi aya karakter teh berbudaya dileutik teh eta dideuleu karakterna budak teh budak ti SD ke geus kadeuleu karakterna teh lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha opat bener ieu embe buntutna aya sabaraha 3 karakterna lain teh bodoh ieu budak ge embe 3 buntutna aya angel ka ngitung ieu kos kieu mah ieu budak teh eta tileutik kurang ditanya terus aya nu nyanyi bae ugal igel oh berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh aya anu kitu kunaon eulis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain eta kos kitu tah aya tileutik teh kanyawan tipikal bae kanyawan nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya eta nu kudu dipupuk mah
potensi nu aya di budak pupuk mun ieu budak teh politiknya rada bagus kajangan kuku bisa politik aja duit bapana laleungitan bae yang politik mah atuh maling bisaan malingna kayawan ti leutik teh Masya Allah tak leutik teh geus kayawan mentak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna lamun bapana ahli politik indungna teh politikus sarua bae lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkak teh macaan kelas-kelas internasional macaan sejarah dan lain sebagainya ieu budak watakna kajeun kumaha ge kana berpolitik didik kurang supaya jadi bener-bener ahli politik yang nangtungkeun jeung nanjeurkeun negara lantaran negara dipimpin ku politikus bok-bok sugandai anak orang ya rada bagus ya politikus jadi politiknya teh dan di lingkungan anu berpolitik sakolahkeun mengarah kadinya jangan dia pengganti Bung Karno gitu atuh nah dileletikna ya budak teh macaan Al-Quran we hadis we tanyana teh bangsa rurukunan baik itu dan syarat ieu berarti budak ke agama ieu ke agama ceng tanya iya menulis sekolah ndek ka mana yuk mondok ulama lah sekolah bentuk ulama ndek mondok bae emang konon gitu lo berkat atau beres ya di mondoknya yang berkat dong ya budak ya tuh beres sih makos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia cai di mondok mah teu ulah kacau ambonna aku rumah tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon gitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah antara eta teh kudu si Allah geus dibere karakter ta eta manusia teh kos kitu karakter anak urang namun ditanya teh si awewe atuh teu kudu ditanya di deul bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplah peng-peng bae aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh di deul kurang ta eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ke pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun di Indonesia ka mesro ka ditu kan ka mesro sugana we amis di jero mah eta teh karakter teu bisa ditentang harusna sebab jana teh bakalna kitu lemah lamun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangunna kori ieu budak lantaran di kamar cai ge ieu budak narik wae di kamar iya budak narik bae aku cuma ngebeten-beten budak kori kan jadi hukumannya kurang ya payo asal nu bener bae supaya kadituna dek sanu nerus kita tuh tajwid qiraat ya nah tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jangan ngoboran minimal sakampungnya sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarafih ye makhorijul hurufna tajwidna jadi lurus tak eta karakter ngaranna ya tipe-tipe nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter setan teh boga karakter tah ieu karakterna ieu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha innama kalian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan munculkan setan nimbulkan setan ayukia ngabuktikeun bainakum diantara aranjeun kabeh al adawat kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian karakter setan mah horenganan ini miti dijieun datang ka kuarinya nama dek nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha masya Allah setan mah kos kitu bae tah mah dek ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu lurah jeung lurah pejabat jeung pejabat pemerintah jeung pemerintah geus beres gararadu kepala jeung kepala kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat ngadu di dinya ya Allah setan mah kos kitu bae moal aya benerna setan mah pokona mah karakter setan teh ti mimiti dijieun datang ka kuari datang ka kiamat nya mah ayu kia bainakumul adawata wal baghdha
Waalaikumsalam. Kiai ieu ndek lebaran poe naon? Poe Salasa. Di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan. Yuk ngajakan ka teu ngajak aing mah ngabejakeun doang milu hayu teu kajeun aing mah aing bae lantaran ngaji. Geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanah ngaji milu lolos teu percaya lolos tuh masalah. Lain cenah kiai anu mah parwa atuh kaje. Pan cenah kiai mah bisa kos kiai memang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai bae. Jurig dah nu datang teh ta jurig teh setan eta. Teh teh nyana teh keur kaasupan setan. Sebab nyana nu ngadu-ngadu ada watawal bagdo. Kitu teh. Masya Allah nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeul, teu ngabungkeul mah teu kurang. Nyaho sia ingus belajar di Bogor naon urusan tales kon kadeuleu eta da teu loba nu gelut teh kadeuleu nempel tek kos kitu tah jadi diadu-adukeun adawat wal bagdo. Masya Allah eta karakter setan kos kitu yang nempel di partai Golkar nempel deui ka di PDI ngadu Golkar jeung PDI teh kotrek ribut adawah wal bagdu partai Golkar jeung PDI ribut adawah wal bagdu tentu boro-boro eta urusan partai urusan pasantren bae ge ribut kiai jeung kiai ribut. Ya Allah untuk macam-macam ke lebaran kemarin kiai pengen lebaran Salasa geus kula ge dek nuturkeun kiai mangga aya jelema nu teu wau tapi ngaji ka dieu kiai lebaran konon Salasa geus urang Salasa pokona urang ngajina ge di kiai kukumaha ge kiai pokona mah nuturkeun geus saya jangan Salasa geus sokona mah urang lembur dek Salasa dek rebab pokona mah Salasa we geus nuturkeun kiai beres nu kieu kiai Cilongok padaon saha lebaran Salasa urang merebok kan kurang gitu pokoknya rebok lamun kiai si Cilongok rebok Salasa kurang mah itu ya pokoknya mah pokoknya ini malakur baik yang kiai Cilongok guys pokoknya mah menyana serebok aing Salasa menyana Salasa aing rebok jurig dah pas gitu sanajan udang-udang gak gede jurig dah dan pas gitu beneran aing malin lalaga jasa Salasa jeung rebok mah pada boga patokan ulah silih salahkeun ulah sebab mah boga keyakinan jeung boga ilmu masing-masing tah nu kos kitu nu salah mata ai kiai Cilongok poe naon Salasa rebo aing mah bedakeun ka masyarakat rebo lamun kiai Cilongok rebo Salasa urget biasa cenah aing mah ka kiai Cilongok eta kajenting udeng-udengna gede jurig teh engke mah mun kapangi jeung kiai kos kitu kiai jurig ji rebo jeung Salasa mau boga-boga patokan ulah silih omongkeun kula ngomongkeun henteu ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok besi endek nyaritakeun nanyakeun hisab atuh data kula ngocomang di tukang bae tamping sok wae iya atuh si endek rebo atuh lulus ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yat nah apa kudu kos kitu teh ru'yat mu aslina dina fikih tinggal di arah raji bae tinggal di arah raji apakah isbat teh kudu kos kitu teh aji atuh kitabna isbat teh kudu kos kitu bejakeun ka pamarentah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu diterima apakah kudu kumaha teh tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebeda ka pemerintah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuh ge haji teu ditarima nu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa teh tinggal dibaca bae teh da ulama jelema bong ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo lamun memang kudu kitu nyieun deui kitabna tetep ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu dipancari kiai marah amat
emang aing mah sakapung waktu marah hulu boro-boro ka sia aing mah ka anak aing jir-jir bae ka anak mah teh eta kos kitu tah caritana geus nu salah hulu bener aing doang nu bener mah cenah mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ye nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ya ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeuleuna ku lauk tanggal 2 kadeuleuna ku manuk mata sia momoal kadeuleu tanggal 3 kadeuleuna ku mangkeluk ku beungeut sia ka mangkeluk ngaranna ari mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta nah madak nu poe rebo teh di deuleu mah mana bulan mana langsung sebelum makan kumaha sih tah madak geus berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngadukeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai ngomong-ngomongkeun les pokona mah ieu musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung sekolah mah atuh nu rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiai na ajur deui geus ulah naon jeung aing moal ka Cilongok jauh lebaran rebo emang aya nu dicarekan ku aing jauh ngan udah tampiling doang aya teh jauh Masya Allah tak iya keterbatasan SDM urang masalah atau urusan ibadah urusan salah saja ngerobodi masalah anaknya anak nu teu puasa tadi masalah lebaran teu puasa henteu kan Masya Allah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirantai tukang hareup ulah bae salah sak teh teh aduh aing serius ya kos kana harita mah teh si kiai jakula mah di masjid dia dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran parabo pake deui masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantap raon sih kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng teh lempeng hese jasa Masya Allah wahana iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lagu tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kabeneran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir nah kuari diteruskeun nyaritakeun karakter setan.